Inilah Rama ing Karma. Seseorang yang bernama Bambang Wirawa sedang mencari cinta sejatinya yang ternyata telah berdua bersama sahabatnya. Merasa dirinya dihianati, Bambang Wiraya membalaskan rasa sakit hatinya kepada sang pujaan hati, dan kekasih barunya tersebut hingga berubah wujud menjadi buta akibat perubahan pemujaan hati tersebut akhirnya menjadi karma hitam. Staf produksi sutradara Andika, penata geni Gal, pendukung Restu, Faisal, Sandi, Ria, Firman, Gal, Latifah, Puke, Mutiarani, Mega pendukung Bima Arya, Haikal, pendukung penata tari Sri Intan, Sabda, Exal, Haira, Ratu, Mus, Sabia, Laura, Kika, Nasma, Alisa, Kanita, Nabila, Piki, Meme, Leo, dan Cita. Inilah Karma Ikrama. Diceritakan di Taman Manohara yang sangat indah, burung-burung berkicau, para kijang bermain-main. Di hamparan rumput dan bunga bermekaran, terlihat sosok putri yang cantik jelita bagaikan bidadari yang bernama Dewi Nilawati, yang dihampiri oleh dua ksatria yang bernama Bambang Wirawa dan Raden Raksaranga dengan maksud mengantarkan temannya yaitu Bambang Wirawa yang ingin bertemu sang pujaan hati. Cinta teknun ciipun rasa herang genclan napucuk kamelan salawas mami pendek ku harepan nurek datang duh ku harap
depan Nurek datang Nyai bebene akang nyai akang tos lami orang tepat-tepang kan sepertos kita kalau terindukan kalau kangen kasalirakan dedeh teuing nyai sami weda akang ge kangen nyai lami akang nunggu waktos jang patepang sareng anjeun nuka emot wakang mengukur arai salira muncul geus nyata kitu akang da akang nasib poe kuat kumarek patepang akang neng sigana ieu geus waktuna akang nyarios ka nyai kumaha akang bade nyarios naon ka nyai da urang duaan teh geus lila dina bobogohan tah ayeuna akang teh bade ngalamar ka Nyai Ragelis siga nu bingung kitu Gelis tobat teuing geuning akang teh hoyong ngalamar ka kaula bisa anjeun ngalamar ka kaula tapi aya syarat nepikeun jadi bebendeh kaula kang cobi naon wae syaratna teh nyai sugan we akang bisa nyumponan ka hoyong salira kula teh tos lami hoyong ngagadoan kembang 7 rupa mana seungeut tangan hiji cenah eta kembang teh bisa nyumponan ka hoyong arurang duaan komo deui jeung mas kawin makan di mana eta teh kembang teh nyai eta kembang teh aya di alas Oraratna kang jauh geuning kanca sak jeung sakti oge eta kembang mengukur eta nih gampi atuh da akang rek ayeuna oge bakal bisa miladeun eta kembang mayana di alas Oraratna tapi kang pamiakang ka ditu nyai sareng saha tenang wae nyai da aya raksa rengga nu mana bisa nyerengan nyai tah pami kitu mah kalama hariwang teuing kang nya ai kitu mah nyai diestopkeun ku akang raksa rengga kaula raksa rengga kaula rek nitip bebeneh hate kaula si nyai Dewi Nilawati siap kang siap kang diestopkeun kok di dah abdi mah percanten ka salira nya atuh pami kitu mah nyai pidoana we nyai mun akang didoakeun akang nya atuh eta bisa
saan gening anjeun geulis Nabi satu kah sabab itu ge kaulamanya kasalira kaulah teh sayang kasalira engka iya wal aja nu bisa ngalangan cinta urang dua anjing ayo urang padu duaan we geultit tamak ayo kah ayo sesudah bertemunya sang pujana hatinya Bambang Wirawa lalu Wirawa pergi ke alas Waretna yang ingin mencari kembang tujuh rupa untuk syarat menikahi Dewi Nilawati. Diceritakan di alas Waretna ada salah satu utusan dari Dewi Nilawati yang ditugaskan untuk menunggu Bambang Wirawa kepak rumah para tindak geni-geni pun walet dan
Anda sanu ngaranna si Bambang Wirawa. Bisa wae Gusti mah itu bade aya naon heula itu Gusti ya urang ngomong nu ngaranna si Wirawa ka dieu oh mohon Gusti mohon sigana mah itu tuh si Wirawa Gusti mana itu tuh dina kasep-kasep masih gak uing Gusti kurang ajar sia tadi tuh kali ngumpul tuh mangga Gusti bade nyumput tapi bade nyumput si Wirawa mana wayana ulah wakailunya ulah nyahoan mun aya sirdi siap datang ngira tangademan pada manggulingan datang ngira tangademan pada manggulingan hai kaulah pisan ngaran Wirawa tapi naha mana bisa apa ngaran kaulah Wirawa ya tuh kudu apa ngaran mana bisa kurang ngajar petek naon kan ieu mana Wirawa kaulah rek ngangan mana kembang 7 rupa bisa ngelewatkan dieu tapi lengkang heula maya kaulah kurang ngajar kurang ngajak gelut kurang ngajar apa kon wani marang aku orang wani tadi ngapa kenang kurang sebelah sabuk bilang katu aduh kalau ampar 3 kurang aja sikil maju
Wirawa diceritakan di sekitar perbatasan Alas Wanaratna ada dua sosok laki-laki yang sedang mencari kayu bakar, yaitu Cepot dan Dewa. Jang, orang hiburan heula Jang. Jeung siswa-siswi SMKI 10 Bandung. Gaskeun. Belajar mari belajar untuk mencapai cita-cita masa depan untuk kita, hidup kita sejahtera. Jalan-jalan batu jajan, lihat sawah merentang hebat, tapi orang pintar melawan, jadi pintar. Mantap bisa dulu. Aduh. Raos sakit oke. Tiris-tiris gitu mah sakit tuh we nya ngeunaleunya. Ngeunaleun bari jadi buligir kayaknya. Si Dawala entah kali si Dawala gitu. Del, kali Del. Aduh, kelaka capek heula Kak. Ayo we burung busuk. Ayo cepat sini cepat kita hiburan dulu. Aduh, salatullah salamullah salat rasulillah salatullah salamullah ala yasinna udah kabogoh kau Mojang Priangan. Ayolah, Pamang Wirawan tadi dipalang ku Prabu Raksa Jenggala. Rah dipaeun Cepot Dawala. Ya, naon ieu? Kadu naon ieu? Anggur naon ieu? Kalapa sugan? Aduh naon ieu? Naon ieu Kak? Tapi dina sidik-sidik mah siga jelema ieu. Sigana mah ieu labuh ti motor ieu. Balapan wae sigana ieu. Komuna genjet ieu. Aduh, ieu karunya kieu kumaha deh?
orang bawa heula we atuh Kak watir di dieu mah yang geus atuh hayu bawa Ari si cek buat yang sedawala kamana ieu teh. Asa ngaleungit wae eta doaan teh. Gabut meureunna di dieu assalamualaikum gan tah. Si cepot sigana itu tuh. Cepot. Abdi. Ka dieu heula pot ka dieu ieu teh. Salah pangabakteun tarima aya naon cepot asa gurung busuh kitu geuning lumawi tadi teh aduh tadi teh hagan abdi teh nuju milarian kayu bakar ngasuluh di mana di perbatasan gitu teh kan aduh di perbatasan alas walaretna tah abdi keur ngalewat teh kan jeung aya nu ragragja naon kadu sanes kalapa sugan sanes anggur jauh atuh naon atuh ieu salah kitu lain maneh mah jelema kan jelema kan mana atuh dibawa ka dieu dibantu dari Mak Sidawala deh mana deh pokoknya di luar atuh bawa heula atuh bawa atuh ka dieu dawala mun akan mangga bawa sigana ieu mah menak cepot harerang ieu raksukan aduh harunya kan sepuh keun urang cageurkeun ieu mah hiji nu hirup hiji kahirupan mun kalang aja di hiji cager sampai lilir yang merbangun ladri lilir yang merbangun salinduran ieu jelema naon ieu peka mang abdi jelema jami atuh abdi ge itu sami abdi ge jami kota unik ieu jelema saha namanya kan
biasa cepot butut pisan ngaran teh cepot aja terame juga teh kabodor heula cepot kayak gitu ye adi dewek saha dawala oh dawala di mana ieu teh di mana coba malaikat naon ieu sanes malaikat di mana ieu teh kalau teh kela hidup teh saha nami teh nepangkeun nami kaula teh Wirawa oh Wirawa asal di mana asal kaula ti Hormanihor oh ti Hormanihor kela Nyai Mayang Sari kaula nun ka dieu bawa opi canak gelis gitu kanca saha eta teh sepuh eta teh anak kaula si Mayang Sari oh pantes we gelis itu tapi tong kagoda ingat kalau tarik kawin ingat sepuh kumaha sigana kaula malami di dieu teh nah kunaon nyasing weh padahal mah di dieu dah kaula teh pada milariannya tak kembang 7 rupi deh kasep ayeuna mah mending mulih weh ka tempat asal hidup kunaon dah kembang nuku hidup di pilarian teh tos dicanda ku nu sanes hah maksudna tah ayeuna kembang teh geus aya di Taman Manohara tapi saca ninggalkeun tempat kumaha sepuh aki bade masih hancupu tapi ieu tong sapake-pakena lamun rek dipake alungkeun we ka jelema nu jolim nu jahat ka hidup mohon mangga kalau teh pade miang ka mana ieu teh kaluarna sok cepot wayahna anteur mangga padahal mah kawin jeung anak kaula we si Mayang telami di jalan Pambawirawa duh ieu Taman Manohara atuh ajeuna ningal sakedana teh katiga aya 2 sosok insan nuju suka bunga di patapata nyata Raden Rasarengga sareng nyata Dewi Nilwati
sarta binatang geuning marehna karon paduduaan di dieu sigana kaula dijebak di leuweung ieu beuh asa ku tega nganyerkeun hate kaula mun ke carana ya rasakeunna sia raksarangga cupung manik di kaula makani awung ke kaula menawi neng aya eueut akang hanaang neng aya pisan kang sakedang kang atuh Wirawan dengan ajian yang diberikan oleh Pandita Wirakacai itu cukup bawana sudah lalu cukup itu kena kepada Raden Raksarangga kena bagian umumnya lalu Raksarangga berubah wujud menjadi buta menyerang ke bagai gunung Tega Nyai kemana Nyai ieu Dewi Nilawati lumpat sakalumpat lampet atuh nakan belati anu mana ieu belati beunang pisan kana dada raya Raden Raksarangga anu mana masih tapi tumakaning aja perlaya
tabrakan dulu dikawin kos ieu goreng patut mung pisan kaula dikawin kos ieu najis pisan kaula najis Kang Wirawa di mana Kang kaula sono ka akang bakal diteangan ku kaula Kang Ku persembahkan bunga abadi petik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadian hidup tiada duka hidup tiada telah menyadari dirinya lah yang pantas miliki bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam diriku di dalam hidupku